Ya oke teman-teman, dadah heula. Mas Ago dadah heula, dadah. Oke teh. Dadah. Iya dadah mah. Kita banget jika nu kasiksa itu sih. Penuh derita. Beban penderitaan orang lain. Wajah penuh derita sih. Penting kudu lupakan gawe. Hari malam wajib lagi. Kami dari Bobodoran Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Sing majalkeun ka KB. Ayeuna uek nanyakeun ya ka Mas Wawan. Iya Mas Wawan apa Mas naon ngaranna? Si nama lamun di bumi teh Mas Wawan, lamun di luar masih Acil. Acil. Udah gaduh Acil. Oh, gaduh Acil. kucir. Kira-kira ieu pertanyaan ya, lamun dipanggil Jokowi daek moal? Abdi tergantung dipanggil lah, bade naon deh gitu. Tadi mau nemun di pasien mobilnya daek gitu. Oh, dipanggil mun misalnya di beret mobil dipanggil Jokowi kaje. Mohon. Ya mobil-mobilan ge ya wasana penting mobil bae. Kan itu ngaranna Wawan, dipanggil Jokowi. Abdi? Heeh. Pan Wawan baru tadi. Abdi teh dipanggil ku Jokowi. Lain ku Jokowi. Dipanggil Jokowi daek tuh. Oh, dipanggil ya Ali. Angko Wawan tapi ngaranna dipanggil Jokowi daek mah. Apa? Dipanggil Jokowi daek. Gimana? Jokowi. Atau Jokowi. Wawan panggil Acil. Bukan panggil Jokowi atuh. Daek tadi panggil Jokowi. Daek cenah kok geus Acil. Acil mah soalnya sok ngacil bae teh. Acilnya. Ucar acer. Acer ka dieu. Iya pamajikan daeknya ka jalma kieu nya. Sudah jadi kapaksa. Oh, kapaksa. Awewe pamajikan teh awewe. Pamajikan teh bencong. Bencong ngerti mana bae lah liang. Uyuhan daekeun ge. Maya liang gitu namanya. Uyuhan daekeun ge nya. Aduh. Iya. Oke teman-teman, ini awalan ya. Insya Allah nanti di Bobodoran Channel ada Mas Ago ya, itu sama Teh naon? Miss Gudey. Hari baik. Hari baik. Ya sama ini Mas Acil ya. Oke. Si ganteng awi. Mas Acil panggantengna sok kebon jahe. Di PJM masuk kan YouTube gitu. PJM? Itu PJM. Naon PJM? Naon PJM teh? Penyusuran jalan malam. Oh, di mana? Lancaran. Oh, Sugan? Oh, masuk. Oh, gitu. Penelusuran jalan malam. Keur Iraha tadi. Keur Iraha. Masa itu Irawan masa ke mana-mana ke Garut. Oh, anu eta, anu ka Curug Bangkong. Tos. Adan Maloka tos ka Abi. Pernah? Maloka. Masuk Induk. Oh, di dalam penelusuran jalan malam. Ya kira-kira jadi naon? Jadi jin meureun? Abdi penunggu goibna. Goib. Penunggu goib. Penjinak alam goib. Iya. Aslinya mah penjinak alam goib, aslinya mah urang teh bagian penjinak wanita. Oh, wajibnya. Nah, itu bener. Tangan aing teu percaya. Penjinak, hari penjinak alam goib mah mulai seubeuhna, tapi penjinak wanita mah insyaallah nya teh seubeuh-seubeuh sih aslinya mah. Percaya cenah ya masalahna Pak Guru. Masalah teu percaya. Tapi da lain tina rupa sih Pak Guru. Dari kenyataan. Ai rupa mah da kasep. Mungkin dia terlalu. Pak Guru mah meureun menyepelekan barangnya terlalu kecil. Emangnya saha. Oh, ayo mah. Ieu ngeudi teh maksudna. Siga nama pinter nate pinter merayu. Merayunya. Jadi nyaman awewe teh. Itu merayu bae teh. Asli nyaman siga nama ka awewe. Ini kayaknya udah nyaman tuh. Nyaman. Oh, belum ya teh. belum nyaman ini. Udah nyaman kayaknya. Ya oke teman-teman, dadah heula. Mas Ago dadah heula, dadah. Oke teh. Dadah. Iya dadah mah. Kita banget jika nu kasiksa itu sih. Penuh derita. Beban penderitaan orang lain. Wajah penuh derita sih. Penting kudu
lupakan gawe Hari malam wajib kira-kira. Nah, Wak nuju naon, Wak? Uang ah. Lalebok tetereuy. Itu saya itu aja kan, Mak. barunya Jangan acil itu. Oh, Di Calengka. calengkan di situ. Urang mongkor we calengka. Adi dia tuh belah dia ulah isin-isin. Ya nepangkeun Nyai ieu. Janda kepaksa. janda kapaksa Oh, janda kapaksa sugan. sugana menang di urang dia Ah, ya itu duda itu teh. Abdi ge duda mah. Duda. udah ketemu jande Abdi duda lain kapaksa, duda buruk. Udah bantat. Duda. tapi duda Sok kawaran kok kawaran. Geus ngemi. Umi Dindi. Tadi pesan tuh si Aji deh tuh. awi lah Oh. Midog. Oh gitu. Oh. Iya. damai perang atuh ah mak mi jeung sangun ge mal perang Di ditu jeung si Nyai na di ditu si Nyai. nah ya ah juga Aris. Tuh. Sok sok. Yang di mana? Pejuang mana? Hah? Pejuang mana? Di Pangeran Diponegoro. Teuing ieu teh teuing ti Afgan. Apa teh ti ieu nya Si Aris di Afgan mah kurang semangat. Pangeran Diponegoro Aris mah. Gane mah. Ya ti Gunung Goong paling ge. Si ieu Saha? si Wa ti anjing. Anjing. Oh. abi ngiupan we seuneu teh huru-huru Itu kali itu. damai duwirna aya dua Kabar mah. Amun aya kabar mah Bapak ti senage dicana ka dieu atuh. Iya tuh, itu justru itu. Pan tadi teh. Atuh data apa? Informasina teh ieu da moal nyalahkeun ka Mang Ago ieu jeung nya. kesangan nah alok Indosiarna Tah. lok Indosiar Oh, mohon. sangapeun Ah. aya hiji deh Ari lauk ciptaan alorna. Yang mana ngomong ieu? Eta mah kumaha keyakinan. kan teman Eta mah kumaha keyakinan eta mah. Amun keyakinanna mantep, wah mantep bae. Amun ngambang sagala ge dina sagala bilangnya mun ngambang wah bahaya. Bener ya. Tapi di mana ngambang pae. Permasalahan eta. Kok ada kok. Kenal. Sagala ge pokona mah ieu macok pokona. Kayak da mendingan jadi jam itu. Bener. Jam kitu. Sekalian teu blas bae. Los dol. Onan rem blong los dol gitu. Jamak itu kumaha maksudna itu? Tak kieu bae tah. Jamak Adi teh ieu mah wani teh yang nogor ka dieu kan sadian mata. itu aninya. Baru hari jamat kudu boga keyakinan bener los dol eta teh kumaha eta perjalanan. Ya ka aja nu los do mah los do bae meh tenang. Anu loba zaman nu aturan mah kan sok ieu anu kasarandung. Sieun. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ngopi. Ari ieu si teteh istrina ieu si Akang. Sane. habis sana si mererencangan Sering ngadadak ayeuna. mererencangan Istrinya si Tete. loba saling ngadadak Biasa jadi viral yo. Asal bahaya. Viral. tapi rong Da Aris di dudanya. Duda. apa Di dia mah di rumah masih abi kan di rumah randa hah di jaga randa Lu aku masih hari gitu. enggak di bumi mah jadi istri orang lagi istri orang semakin di depan kita kerupuk nama kan Terus teh ieu bae. Sok risok. Ieu teh kan gue serang lalat Kita saina. oge itu tos nuhun 8. Ah. Ieu geus teh. Kuing didinya tadi. Ka Aris mah teu naon katineung ku jenggotna. Go ngopi. Si An, ya go. Kang Aris, wis. Kan? Ngopi sok. Nah, Yang urang teh nyer nu kinanya. ada hubungan aja jeung kopi. Iya atuh urang teh bisi nga. Aris, Sama kurang olahraga eta mah. Cepet dah yuk. Kurang olahraga eta mah. sarwana. Tuh. Tapi Wan ngopi wan. Sok. dinu saha teh mah da blas-blas bae. Heeh. Wani teh ngomong kanu istilahna sakai saha teh. Sok, rek ngopi naon tuh? Wan, rek ngopi naon?
Ibarat Mang Ago hua kau kayo ka maneh jeung ka ieu ka Krisna yang saha teh caranya eta mah apa namanya Tahu gua. anu teu apal mah Eta kopi ide. Moal cenah. Iya lah keur eureun ngopi. Nyusu bae nyusu atuh. Mual. Hah? Nyusu mual. Oh, bener. Geus eureun nyusuna. Jadi weton aku ulah cenah ulah ngomong. Weton. Oh, betul. Kehormatan Pagumas ini mah abdi mah weton teh. Oh. Ya Allah. Ada weton ulah. Oh, cek dukuna ulah. Sana cek dukun ieu mah pan ari weton pan wajib puasa urang teh. Oh, gitu. Puasa weton cek saet. Hargai. Ras. lama ieu aliran sadek aliran sadek mah Sadek satu. deket kana kadek aya Jadi sakadaek ya mah. Itu Ustad Gunung Goong teh atuh. Bahaya. Weton urang. Ustad Gunung Goong itu. Kau kawarek dis kawarek. ieu teh emang teu kitu-kitu bae ieu teh digiring itu sebenarnya mah wong nya teh apa ka dieu Iyalah itu dikersakeun digiring atuh. ku kahayang ka dieu dikersakeun gitu Berarti di mana-mana kena teh alok kan eta teh. oh jelas Oh nya ya iya. Kawarek wan kawarek anu wan. kadinya wong Kawarek. Eueut na Kang. Wah, mohon. Sanguan. enan Sanguan kawarek. cunakan kan ieu nya mendungnya mendungnya Gitu di handap mah hujan cenah Mang. gimana Di handap Kadu tadi gede. aya nu ka dieu teh marake jas hujan candangeun Kadu gede. Cilimus geus gede macam hujan teh. Oh gitu. Ya Cilimus. Cilimus. Oh. Hari Cilemus teh deket Magetan lain mah. Nya berada di pada selintang. Ngawi deket. Marake nya nyaris ya. Gerobogan. Gerobogan ke Solo berarti nya. Jadi. Boyolali. Ari cekung mah ka dieu ka Ancaran kadinya. ieu nan Angkat Cikijing. Terus Pangeran. Pulau Gadung Cihangseur. Dokang. Lamun kagak pasar Kajut mereka. Turun marga. Mun tadina pan ieu teh gaduh titel. Naon Di titel? kementerianna mah gak. Kementerian naon? Mana ayeuna mah tos di Buluku teh tos pangsiun ayeuna mah gitu. Sahana teh? Pak Ijal. Oh, Pak Ijal. Mun Pak Ijal. Ayeuna ganti sugan ngaranna lain Ago lain. Lamun Pak Go teh sok ngamuk bae namun Pak Ijal sok lemah lembut. Cing karada ditu ngobrolna lameh kanyuan. Ya sok ditu meh ieu nah. Abdi kan masuk pas ya. Jaga jarak gitu mun. Kan Tom and Jerry we Pak Ijal sana Iya. Ago teh. Iya Di hese. mobil ge Kan aya itu kan. jaraknya. Mana abdi jeung Pak Go teh jaga jarak gitu. Jadi aya pantun nama. Nah, teh aya Mobil pantu mah. Fiat mobil PW kos teu kiat hoyong digawe. Iya. Oh gitu. Jadi Mas Wawan teh gitu. Da abdi teh meureun rada kaku membeureun pertama mah nya gitu pokoknya. Oh ya tuh biasa ya. Kan biasa, zaman orang Iya. biasa mah ragu-ragu berarti ngomong teh. Ya siga ngodamar cilok Tadina pan pan, geus heula. Pan tadina meureun tadina di kepolisian pan ieu teh jadi jaga wibawa lah gitu. Aya Polisi naon? Polisi tidur maksudnya. Polisi sepiteng. Dengar sepiteng Jaga speed. Jadi menyesuaikan diri heula nya. Tah eta bener. Siga ngadamar cilok geuning pan heuras heula acina teh digalai. Heuras mun teu heuras mah atuh dah hese nya. Piring-piring we kitu tah. Jadi butuh proses. Jadi butuh proses bener. Iya, gitu. Nyantai bae atuh Mas Wawan ya. Hese. Jadi ayeuna teh kumaha atuh? Abdi teh nanti bade ka pangandaran heula. Bade naon? Nyawangsit. Proyek abdi teh. Oh, Ngebangunan mah gua teh. jalan layang. Sanes. Oh. Keramik di bawah laut. Oh. Keramik Di bawah laut. di bawah laut. Lamun Oh. teh tiasa nyatong tulus gitu nah. Eta mah bebas. kan. Bebas. Bebas hambatan. Ya, bebas hambatan. Di bawah laut mah. Ya termasuk jama gelo mah bebas we lah gitu kan ya. Lomba bebas naon ge. Nu geus mah teh hukum lah tuh ge. Tamu anu ganggu kada disandapan teh nya. Jadi sama meh kalembur teh harita di mana harita teh? Abdi Ah, di Sulawesi abdi teh. Sulawesi. Jalan naon atuh teh?
Asli nama jangan manuk. Dengan burung di tangan burung cenderawasih nanti ayah. Kemana? Perasaan cendrawasih mah di Papua. Di Sulawesi tidak ayah teh. Ayah. Anu bulu nanti ayah teh. Manuk budak. Kebudak. Manuk kebudak anu duluan kasih. Bisa nyuri dang teh pas lada. Tekap disintrek nyuridang. Burung alami Atau pegangan hidup nu kitu pegang langsung hidup. Iya, bener. Bukan kitu teh ngalamun penting-penting ge galau. Manuk teh datang. Oh, itu tuh manuknya teh datang pan cenah. atuh aya nama pan seueur terong teh disepan sakedeung ge. Bisa. Bisa. Cing kumaha nasehatna itu kan keur jomblo. Cing, bisa punya nasehat teu trikna. Janda bodong teh. Trikna Udah garis ke masing-masing sih teh. masing-masing. Janda bodong Jadi masing-masing kumaha? Kita mah janda beneran. Janda bodong ayeuna janda beneran ya. Oh, tah itu masalahna eta kumaha tah eta carana. Nama ganti bae teh nu nuju viral jadi janda pirang. Oh, aya janda pirang. Janda pirang. Oh. Jadi janda pirangnya jadi sana seluruh bae nu pirang handap lagi kudu pirang. Kumaha mun eueuh hayang bareng-bareng. Mana kasun teh pak perengke. Gua lambar maka betot dia meureun eueuh tinggal hiji bener. Isukan ka betotnya jadi gundul. Wakan dua sigi bener kumaha teuing. Pas apem. Kudu di Jadi eta nasehatna teh gitu. nyari gitu masih teteh kudu seueur-seueur ngam sabrang teh sambal Sambal. Biar bisa mengaku. Supaya? supaya lebih hemat. Jadi naon urusanana kana sambal hemat naon Kan maksud? tina iya tina produksi emam urang kudu hemat. Oh. Mambe sabrang man kita seueuh-seueuh. Oh, mencret atuh gitu mah. Biar bisa menghadapi kenyataan yang pedas. Kuat berarti biar kuat. Jadi nggak mam sabrang. Biar bisa menghadapi kenyataan hidup pedas ge. Sareng terong gitu. Terong. Terongnya setengah mateng. Bewareg teu ngulahek teuing. Iya obrolan jalma-jalma stres.